Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Abah dina ajang pangwano. Kiwari Abah bade nyaeta ngawanohan ka dulur-dulur Abah sadayana, terutami anu nyaeta parantos ngarojong ka Abah kana panggung Abah. Mudah-mudahan sadayana dulur Abah sing aya dina kasehatan, sing seueur rezeki, tur mudah-mudahan sing dulur Abah sadayana teh sing aya dina kasuksesan dina sagala urusanana. Di dieu dulur Abah nyaeta aya nyaeta Kang Endang Hulahu, oge Kang Ruslan, ka Mr. John, ka Ibu Yati Sumiati, alhamdulillah. Terus ka Anita Parel, Neng Anita Parel, terus aya Kang Agus Luceng, oge aya Kang Ili, Kang Amaludin Naja, oge aya Kang aya Neng Ratna Antasari, oge bisa gede Neng Ratna Antasari, aya Neng Iis Yolyani, aya nyaeta Kang Muslim Mulia, atur nuhun kana pangrojongna. Tuluy dulur Abah dia ieu aya nyaeta anu ti Purwakarta Neng Ajeng Septiani. Aya Neng Ajeng Septiani, aya nyaeta Neng Mariani, aya Muhammad Sadad Al-Wafa, aya Ibu Ares Sri Rahayu, aya Kang Didin Suparman, hatur nuhun kana pangrojongna. Aya Kang Hamid nyaeta aya Kang Hamid Jailani, oge aya nyaeta Kang Eman Dede, aya Kang Horor, Kang Horor. Tuluy aya Desi punten waduh ya Desi punten ya disebat ku Abahnya naminanya puntennya Desi di Bogor. Aya Mas Bro, oge aya Repa Maharani di Depok, oge aya Ucu Nurlela. Hatur nuhun dulur Abah sadayana anu parantos ngarojong ka panggung Abah. Mudah-mudahan sadaya dulur Abah anu ti Bogor, ti Bandung, ti Majalengka, ti Tasik, oge ti Pasteur, hatur nuhun ti Banjar sadayana mudah-mudahan aya dina kasehatan, oge aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun dulur Abah sadayana, hatur nuhun. Mangga ulah nyongkolong tingkan waktos padaran dongeng urang-urang kawitan wae. Sok Wilujeng Bandungan dugi karengseun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda carios nyambung anu judulna Talaga Angker bagian ka-genep. Kumaha daramang dulur Abah sadayana, alhamdulillah mudah-mudahan orang sadayana aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sateu acana Abah neraskeun pidangan dongeng, Abah nyunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana ku cara neken subscribe, like, share sareng komen kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda. Insyaallah Abah bakal nyerengan para mitra satia di mana wae ayana. Hatur nuhun kana pangrojongna. Mangga para mitra sadayana ulah nyangkolong teuing kana waktos padaran dongeng Sunda urang kawitan. Ku kituna mangga kadulur-dulur Abah sadayana wilujeng Bandungan dugikeun ka rengsena. Para mitra sadayana, Kadus Karim nyarita deui ka wargana. Sekali deui anu ngabogaan panyakit ulah ngilu ka talaga. Bahaya eta bahaya, aduh teh. Bisi dicontoh ku dedemit talaga engke dijieun saloba-lobana tuluy daurkeun deui ka warga.
jadi nu bisul hiji sok jadi tilu, nu hapur sok jadi sakujur, nu longtot eta teh sok jadi buntut, nu matak paliasa ulah ngalanggar kana tetekon eta ulah. Cek Kadus Karim mere warta jeung beja ka warga. Ari warga arunggut-unggutan tandana ngarti, malah salah sahiji warga ngacungkeun leungeun tumanya ka Kadusna. Rek ngomong naon maneh ngacungkeun leungeun len, sok tembrakeun di dieu, tong disumput-sumput bisi jadi mamala. Cek Kadus Karim. Ari anu disebut si Olen nyarita, Pak Kadus, kumaha lamun panyakitna kos kuring kieu ye? Cik Mang Olen tumanya. Ari kitu maneh boga kasakit naon len? Cik Pak Kadus malik nanya. Tah nu kieu ye Pak Kadus. Cik Mang Olen bari nuduhkeun gagaduhanana. Hep. Tong dibuka teuing. Kuring ge ngartos. Eta mah kudu pake calanana 3 lapis. Ulah diembrak-embruk jeung ulah coba-coba katalaga. Bisi tadi teh dicontohku dedemit talaga tuluy dijieun saloba-lobana terus diaurkeun ka warga. Kaciptana mun urang kabeh aregang. Aduh paur maid tah kitu warga sakabeh ulahnya tah ayeuna mah hayu urang arindit katalaga urang neangan jasadna si Anto. Sok kuring siap anu mingpina. Cek Pak Kadus bari miheulaan indit. Dituturkeun ku 3 warga. Lempo anu nuturkeun ngan tiluan Kadus Karim balik deui bari negor ka warga nu sejen. Ari maraneh moal bela sungkawa gitu. Make cara ricing gitu. Iya. Si Anto teh warga urang bahkan tatangga urang kudu sing harari deng atuh birakungan opatan nyusur talaga nu sakitu legana. Cek Pak Kadus setengah sewot ke warga. Warga diomongan kitu cari cingarluk tungkul. Tapi aya salah siji warga anu nangtung bari pok cacarita. Wah, hunteng Pak Kadus. Kuring teh sarerea lain masalah hidang jeung teu hidang. Ari geus naon atuh? Kuring teh sarerea ieu sapanyakit jeung waolen. Jadi kudu kumaha Pak Kadus? Pak Kadus ngahulang bari ngariutkeun halisna. Buset. Mararane kabeh teh penderitaan. Atuh lain ngomong tita tadine. Lain ngomong tita tadine. Aduh emun sependeritaan kitu mah. Aduh. Lah iya. Moal salah tadina aya anu luntang lantok
katalaga. Lunta lanto katalaga. Cek kuring oge naon. Ulah wani-wani lunta lanto katalaga mun ngagaluhan panyawat nu kitu. Cik Pakadus bari ngareret ka si Olen. Nu direret lu tungkul bangun rumah sakit. Aduh, pira kunyusuran talaga ngan opatan. Kumaha tuh aing mah. Ayo nama kieu lah. Teu kituna eta penyakit di talaga. Ari geus kieu mah. Ari geus kabagi kabeh mah. Geus teu kapalang. Hayu ngilu kabeh ka talaga. Dong kapalang sadesa suganan egang kabeh. Hayu. Ngan wayahna nu geus kabagi oge nu can kabagi ku eta penyakit engke lamun geus nepi ka talaga wayahna mata kudu didelengkeun. Mata kudu didelengkeun tong dinormalkeun. Cik Kadus nyaratan ku ngadelengkeun mata. Ari warga Olen tumanya pokna didelengkeun supaya cagernya Pak Kadus. Lain supaya cager, tapi supaya alus. Alus kumaha Pak Kadus? Nya alus. Engke teh nya egang. Nya deleng. Punten sim kuring sanes nyengserikeun. Mung pribadi selaku Kadus kagugu ungkul. Punten sekali deui. Punten. Tah ayeuna mah tong kapalan. Hayu urang arinit kabeh ka talaga. Urang nyusur talaga sebagai tanda bela sungkawa ka si Anto anu candumuk kapastianana. Cik Pakadus bari manehna sorangan ngamimitian lunta di eta tempat. Samemeh ngaleos Kadus sulak cilik heula bari pop nyarita. Ari jang damar ka mana nya? Duh, teu katingali ya. Saha nu ningali jang damar tadi? Aya eueuh. Cik Pakadus tumanya kasarerea. Celengkeung satu kangen Pakadus aya anu nyarita nerangkeun ka mana si Damar. Ari si Damar mah tadi kuring ningali malah mah kuring anu nitah nyata si Damar teh ku kuring dititah ka imahna palebe pikeun ngabejakeun kejadian ieu supaya palebe teh wuningaeun kitu tah Pakadus. Saya tuh hari gitu mah. Satari nage kuring rek nitah kitu. Ker jang lamar mah ulah ngilu ka talaga. Urus we di dieu bisi aya naon. Nya sumuhun kitu tah. Ku abdi ge di piurangna kitu tah Pakadus. Syukur. Taya mah hayu urang arinit bisi kaburu barang. Akhirna sarerea ngabring arinit ka talaga. Sapoean eta warga Karang Sadana nyisir kaayaan di talaga. Aya anu mawa jala, aya anu mawa bangkol, rupa-rupa sabogana pikeun nyaeta ngabuktikeun atanapi pikeun nulungan mun aya jasadna si Anto di talaga. Tapi sapoean eta warga nyisir talaga lebang si Anto teh taya raratan. Akhirna waktu biki lila biki berang maju ka sore. Ge sore akhirna warga nu dipimpin ku Kadus Karim mutuskeun nyaeta pikeun barali ka lembur.
tungtungna sarerea warga Karangsadana teh baralik barijeng teu hasil kana tujuan. Para mitra sadayana, urang kocapkeun peutingna ngahaja si Damar teh jeung Maya ngarendong di imahna sari itung-itung ngabaturan. Malah Damar wakca kabaturna nyaeta ka Usep jeung Sakir supaya ngabaturan barang sapeuting dua peuting mah. Ari warga anu sejena mah jigana carapeun sabab beurangna nyusur talaga. Jadi wanci sakitu teh geus sarare komo pakadus mah jigana pangtibrana. Harita kira-kira jam 10 peuting, Damar dibaturan ku Usep jeung Sakir keur ngarobrol di emper hareup imahna Anto bari ngopi jeung arudud. Ari Maya ngabaturan sahari anu teu hudang-hudang jeung teu eureun-eureun ceurik sasambat ka salakina. Ari Maya bari jeung leuseuh oge tetep we sabar ngalelmu hate sari. Di luar si Sakir kadenge cacarita pangloban. Lu mantak, Mar. Jalma mah ulah lemor ku jang jawokan. Kos kuring atuh. Rek di mana wae tempat. Oke terus kuring mah sabab kuring mah boga panjaga keke oge. Sebagai panangka bangsa lelembut. Nertu Sep. Cik Sakir ngenta persetujuan ka Usep. Ayo Usep ngajawab. Nyawa Ari si Usep manite percaya ka kuring atuh. Teu percaya mana Sep? Kira-kira teu percaya ke kuring didatangkeun ya. Ayeuna keneh ke kuring didatangkeun. ngadatangkeun naon ari maneh Kir? Kawas nu heueuh ari nyarita teh sompral amat sih. Ceuk Usep teu percaya. Ari Damar ukur nyerengeh we seri leutik. Ari Sakir ngarasa teu ditanggap teh rada kuraeun manehna teh ka Usep pok nyarita deui. Geus ari teu percaya mah. Ngan lamun isuk jaga ninggeto. Ayo karerempet. Tong neangan si Sakir maneh. Cek Sakir setengah ngancam ka Usep. Lain kuring teu percaya ka maneh Kir. Ngan anu ngaran jalma mah molotot mata peda keur ka bangsa lelembut mah kecuali mun eta jalma teh alus elmuna. Ari maneh mah pan katempo ku kuring ge irah ngelmuna. Nu mata kuring teu percaya. Nyari maneh bisa mah ulin jeung bangsa lelembut. Nya mangga teh teuing kuring mah. Kuring oge mah ngarap. Cik Usep nerangkeun ka teu percayaanana. Ari Damar ngilu cacarita kutu mah nya ka Sakir. Ari Mang Sakir emang bisa nempo kanu gaib gitu? Tanya Damar. Ari Sakir ngajawab. Mar, ari kudu ngomong mah sing pajarkeun sombong atuh kuring teh. Kamari we Mar. Basa can aya kejadian si Anto. Bang Amai nyaho teu maneh Mar. Bang Amai nya terang. Eta mah anakna atuh 3 poe 3 peuting teu kiceup. Gus kaditu gus kadieu minta ubar bapana teh tapi nu bisa. Ban ka kuring mangamaina datang. Sakali ngusap eta mamar ku kuring. Cager eta bulan. Tulis ieu mah. Si Embon deh anu hayang seri mah. Balik mancing meureunannya ti Ciporo, jol heuras we beheungna teh. Jol heuras we beheungna eta mah. Sakali jiduhan ku kuring waras eta Mar. Waras eta. Si Embon nu mah tak Usep teu percaya ka kuring. Lamun si Usep teu percaya ka kuring mah teu kacida salahna. Cek Sakir bari ngalirik ka Usep. Ari Usep nembalan. Percaya lah.
maneh mah sakti. Ya lain sakti Sep. Kuring mah ukur wawuh ka bangsa lelembut anu aya di wilayah ieu. Wawuh hungkul kuring mah lain kuring sakti. Oh gitu Mang Sakir. Hebat atuhnya. Cek Damar Maira. Jap tiluanana jara rempe kusabab nyaeta ngadengi ti kajauhan sora anjing anu babaung. Biki lila biki tetela jiga anu ngadeket. Damar ngareret ka Mang Usep bari nyarita. Jam sabaraha ieu teh, Mang? Asaku simpe jeung eta sora anjing, asaku tetela. Kuring jadi inget bahasa keur mancing. Cek Damar cacarita ka Mang Usep. Benarnya Mar, asaku beuki tetela jeung asa teu ngareunah teh kuring mah yo. Cek Mang Usep bari ngadeketkeun baterai center. Ari Sakir mah yeh tonggoy we. Jiga taya kasieun malah pok carita. Nu matak jalma mah kudu boga jampe-jampe pikeun ngusir siluman. Karak ngadenge sora anjing wae oge. Geus sing purungkut. Cemen eta mah cemen ah. Cek Sakir bari jebi ka Usep. Ari Usep nembalan. Nyari geus puguh boga mah Kir, coba parancahkeun atuh. Beda ieu karasana ieu peuting ieu. Cek Usep nitah ngusir bisi aya bangsa lelembut di dinya. Keur kitu hiup aya sora angin mani ngaguruh. Tapi tatangkalan mah caricing, sedangkeun sora anu ngaguruh biki tarik wae. Ari ieu sora naon Mang Sakir? Ari Sakir teu ngajawab, malah sidakep bari peureum. Ari bibirna mah kunyam-kunyam. Ieu Sakir kunyam-kunyamna. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nu di luhur, nu di handap, wetan kidul kulon kali baralik pakandangan. Kali ini buyut kancana anu beuki sing aldung beuki nyeup ciduh beuri malahi bodas pangbodaskeun kaayaan. Bodas. Beres paparancah yo kubrag di buruan aya anu ngagubrag bareng jeung anu ngagubrag Sakir kaget yo gajeleng Sakir teh gajeleng kana lahunan Usep bari nangkep. Usep ditangkep kitu ngajengkang tina bale. Jadi aya di kolong bale. Bari jeung roroesan hayang hudang tapi teu bisa sabab ditindihan ku Sakir. Bari ditangkep deui. Ari Damar nempok hitu jo gajeleng deui Damar lompat eta asup ka jero imah tuluy nutupkeun pantok sabab soak ku sora anu ngagubrag. Heuleut 2 menit kadenge di luar sora talapok kuda jiga anu ngurilingan imah. Kirincingna sora gengge kuda eces tur tetela. Malah sakapeung hihiem dibarengan ku angin tur sora anjing anu babau. Kaayaan jadi geuman katambah keur kitu teh gorowok sari teh ngagorowok nyebut ngaran Anto. Kang Anto turun Kang, ulah di dinya wae. Kang turun. Ceuk sari bari nguniang hudang. Maksudna arek kaluar. Ari maya anu kakara kerep peureum pisan morejat kagarowakeun ku sari anu ngagorowok. Aya naon Sar? Istighfar atuh Sar. Cek Maya bari nangkep ka Sari. Teh, Kang Anto datang di luar nungguan. Ngadenge kitu Maya radahna ulang sabab emang ku Maya kadenge sora anjing babaung. Puriding atuh Maya teh muriding tuluy Maya gogoroan ka salakina. Kang Damar ka dieu Kang. Kang Damar ka dieu Kang. Maya gogoroan tapi eueuh nu nembalan. Maya biki keung ari sari mah jiga anu ilang kasadaran. Roronjang we kana jandela. Maya biki soak kana kaayaan harita.
Kang Damar di mana atuh Kang? Kadia atuh Kang. Cik Maya ngagorowok satarikna. Barang keur kaayaan stres Maya ngadenge sora ti gigireunana. Artina di tengah ranjang. Iya akang mamai. Barang direret ku Maya aya sirah celengge di jero sepre. Atuh cerit Maya teh ngajerit satarikna. Les Maya teh kapiuhan. Ari anu di jero sepre si horeng si mana horeng eta teh si Damar anu kalap ti luar langsung luncat ke tengah ranjang nu keur dikedengan ku Maya jeung Sari. Tuluy Damar ku kurudung make sepre. Nempo pamajikanana pingsan, Damar lain nulungan, malah ku kurudung we deui maneh teh. Cul we Sari mah. Geus teu dipikiran deui. Ari si Sari bebas eueuh anu nahan, berai mukakeun jandela. Bereh katingali ku Sari antok keur paparendeng jeung Putri Talaga. Nempo kitu Sari sasambat ka salakina. Kang antok nah betega Kang ka Sari. Tega Kang, mun geus bosen ka Sari lain kieu carana Kang. Sari kacida butuhna ka Akang, tapi Akang malah senang-senang paparendeng. Senang-senang papa nganten diuk ngarendeng bari papakean harurung gitu. Ingat Kang, ieu Sari Kang pamajikan Akang. Cik Sari nyarita bari juuh ku cieun mata. Ari Anto nyarita Sari pamajikan Akang. Lain Akang tega, lain Akang rek mamanas ka Sari. Akang datang ka dieu Akang hayang nyenangkeun ka Sari. Kitu tah Sar. Tapi lain kieu carana Kang. Malah batin Sari nu kasiksa ningali Akang geus teu bisa dideuketan. Kasiksa Sari teh Kang, kasiksa. Leuwih hade Sari bunuh diri tibatan hirup nyorangan Kang. Cik Sari naik kana jandela. Sanggeus aya di luhur jandela, Sari luncat ka handap satengah ngabebeutkeun maneh. Nempo kitu Antok ngajerit. Waktosna seep para mitra sadayana. Cag atuh urang tunda pedaran dongeng urang ayeuna. Insyaallah urang patepang dangu deui dina waktos sareng galura anu sami. Abah sapara kanca nyuhunkeun dihapunten tina kalepatan sareng kakirangan dina nyandak ieu carita. Kukituna mangga kadulur Abah wilujeng kantun kasadayana permios.